Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Mang, aja buka tiheulanya. Ulah atuh kajai. Jeung geus jam 4 tingali lebar atuh ai maneh tereh magrib. Teu kuat, Mang. Lapar yang bubur kacang di sangwan. Si maot aja, Mang. Isi maot di mana sejarahna saya teh eueuh. Anu puasa maot ai maneh. Aya we alasan ieu budak. Ajeun ketang, Mang, aja maot ge. Dameureun asup surga da gara-gara puasa. Loba ieuna jero beuteung aja cacing ke maraot, Mang. Kumaha ke aja asup neraka. Sangkakeun jadi pembunuh. Bisa we si kehead alasan maneh. Karep anjir. Kenaon Bibi? Keur ngabuburit ya biasa. Oh. Deung deui da nya jam 5. Puasa keneh di. Nya puasa atuh. Tapi bibi teh asa ragu ieu teh, eung. Lagu kunaon? Kan tadi teh salat asar wudunya. Terus Ke kemuna jero teuing. katolog atuh cai nanya. Nya henteu rek kateleg caina mah. Ngan kerana geura eta kumaha. Anjing. Boa ebah. Keran nepikeun katolog cenah. Teuing atuh, teuing batal teuing teu nya. Eta mah urusan Ustad Dudung eta mah tanya we ka itu ka Ustad Dudung. Udah saha batur mah aja nu ngabatalan ngahakan keran bener tuh bray. Parah. Tapi engke pang benerkeun atuhnya kerana. Geus meuli deh kerana. Engke ari yang ngadaguan bibi miceun. Oke parah bibi aing. Dibawa puasa teh. Ampun teh. Bi, aja mah jadi cita-cita jadi pilot, Terus jadi naon atuh? jadi dokter. Geuning. Dokter mah puasana sakedeung. Bibi pernah nempot teh tulisan buka jam 16.00 WIB. Apa? Benih kena jadi paraji. Paraji mah jam genep isuk-isuk bisa, jam 8 bisa, jam 12 bisa. Ereh bukana. Nya tuh abi ge jadi paraji ah. Heeh, mending kene kali lalila. Genep belas. Kosong-kosong. Nya Dan kau bari nikmat pisan nya. Bukber kamari mah eta di masjid nih. Nya, Oh, sanu masakna eta. teuing atuh eta da sop iga naam ning ngeunah pisan panas-panas. Kok Urang teu ngasaan justru sop iga na mah bi. geuning? Panas anjir sop iga panas, sanggup panas. Enggeus saya urang moal karedog jeung hayam teu kuat. Ini sayang buru-buru dahar urang. Beunah sop igana. Ngeunah? Teu tengah dahar boloho-boloho teuing. Boroho kumaha di? Jero make payung we panas mah. Sok diajar belek huruf teh. Terus orang buka bersama kudu di papayungnya. Sarimin pergi ke pasar berenannya aing teh. Ampun teuing. Panas teh anjir kana careham, ieu kana careham panas. Lain masalah ku panas kudu di payung. Ku cuaca lain bi. Lieur anjir ngomong jeung bibi aing ieu. Jeprot deui wae anjir. Mang, mun bulan puasa bijil cai mata, batal teh nya. Ya kumaha heula bijil cai matana pan rupa-rupa bijil cai mata teh jai. Anu ceurik. Bijil cai mata teh lamun ceurik mah makruh ka asupna. Aya oge misalkan anu teu kahaja kacolok mata sok caian geuningan, sok bijil cai matana. Eta mah henteu makruh. Eta mah henteu makruh-makruh acan. Henteu ngabatalkeun kana puasa. Eta mah. Aja kamari eta sia Mang, bijil cai mata. Kunaon? Ngadahar emi lada teuing, loba pisan cengekna.
Atau lain batal deui nu kitu mah saya teh bebal. Saya teh pamali. Bulan puasa anjir. Tengah poe nya. Nya. Parah budak ieu. Maneh nurutan saha atuh teh? Nurutan si Gejual. Nyaho si Gejual ini turutan maneh mah. Oh sia isuk kitu deui. Nya tuh mang isuk mah moal dicengkan mah teu bijil cai mata. Astagfirullahaladzim. Lain masalah cai panona teh kajai. Masalah eta mih ngaliwat karena gegerong si laing. Nu matak batalna mah. Ai si ieu ngajina di mana aja budak ieu ampun teuing. Parah anjir. Apal da si Sukri? Tetangga? Oh, apa sih eta mah? Kumaha kitu, Brad? Heueuh cek orang mah nya. Hade goreng ku basa cek orang mengadepak motor. Jalewas we anjir. Tapi omat, Brad, cik urang mah, Brad. Lamun di dinya rek ngagoreng tempe, tahu, lauk, ku minyak, Brad. Moal asap tak ku basa mah asli. Sok cobaan. Henteu aing mah moal. Aing mah ngagoreng mah. Arek ku dongeng we anjir Kosim. Ngacaprak wae anjir Kosim ieu ampun teuing. Rempag-rempag teuing. Inum ubar teh cek urang ge anjir. Parah anjir si Kosim. Aceh mah, Brad. Keur karareuheul lain mah ka jalma tah. Alatan naon di? Bangsa ka tetangga. Ka babaturan ge nu unggah poe papanggih, Brad. Aceh mah keuheul ka cida eta. Kasih Kosim geuning, Brad. Heueuh. Masalahna naon? Ngahina bae, Brad. Ngahina kumaha? Tudah, Brad. Hade goreng ge eta teh mitoha urang, Brad. Nah, terus? Kira si Kosim nanyakeun anak. Ceng, cenah ari kioon ka mana? Kapan ngahina eta teh, Brad? Saroceng geus kieu deui wae anjir. Ieu pan heueuh setepan mitoha maneh mak Oon ngaranna. Kang Oon. Ti leutikna ge di ngaranan Oon. Nya pasti bakalan Oon atuh lain ngahinakeun maneh, Ceng. Parah anjir saroceng ieu hilang ingatan gua maneh. Ngaranna Ki Oon. Ki Oon. Cek aing mah kudu nama si ieu nu ngaranna Oon teh anjir. Lain mitohana. Brad, nya kitu rumah tangga teh ibadah. Ya heueuh atuh. Ibadah teh. Ibadah nu hade. Komo jang awewe mah. Ibadah anu mudah. Ngaulaan salaki teu pira jang awewe mah. Nyuguhan cai ka salaki sagelas eta teh jadi ladang ibadah jang awewe. Luar biasa na ibadah rumah tangga. Komo mun nyuguhan asa galon meureun nya. Nying ini sagalon atuh. Heueuh lamun pamajikan maneh anjeun metadina tukang isi ulang galon. Sagalon. Rek diinum sagalon ku maneh saremo.